Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina danget ieu tiasa deui neraskeun kana hanca nu kamari nyarioskeun wajibna salat ka jalma nu kasipatan ku genep sifat. Hiji, jalmana Islam wajib salat, ka kafir mah teu wajib. Kadua, baleg, baik itu balegna ku umur 15 tahun atawa ku ngimpi jima lalaki awe sanajan umur 8 tahun atanapi ku head awewe nu 8 tahun. Eta wajib salat. Katiluna wajib salat teh ka jalma anu boga akal, henteu gelo, henteu edan. Kalimana kaopatna wajib salat teh ka jalma anu ngabogaan pangdenge jeung paningali. Da jalma teu boga pangdenge jeung paningali mah teu diwajibkeun salat. Naon sababna? Dibere conto teu ningalieun, dibejaan ku carita teu ngadengeun mantak teu wajib ka manehna. Kalimana nyampe tabligul Islamnya menyaritakeun masalah kewajiban salat gitu. Taina salajengna ngahanca anu saterasna anu kagenepna. Anu kagenepna teh wasadisu niqaun atanapi naqaun minal haidi wan nifasi. Kagenepna wajib salat ka awewe nu kasipatan sifat suci tina haid jeung nifas. Hartina lamun awe keur haid keur nifas teu wajib salat. Malah haram salat ka awe keur haid, haram salat ka awe keur nifas. Saat we getih haidna, saat we getih nifasna buru-buru adus. Ngilangkeun hadas junub nu aya dina badan manehna. Geus beres adus da kakara manehna ngalaksanakeun salat tina waktuna. Kumaha cenah keur haid pan teu salat? Mungkin sapoe sapeuting, mungkin 5 poe 5 peuting, mungkin 7 poe 7 peuting, mungkin 15 poe 15 peuting. Tak keur haidna teu wajib salat eta mah. Saat we getih haidna geus sampurna tina jumlah bilangan getih aya 24 jameun. Manehna wajib adus, geus adus manehna wajib ngalaksanakeun salat. Tak kitu lamun can eta mah teu beunang salat. Suci heula geus bersih tina haid, bersih tina nifas, kakara manehna wajib ngalaksanakeun salat. Ayeuna katujuhna kagenepna bieu. Kagenepna teh nyata suci tina haid, suci tina nifas. Bila mana geus suci haidna, suci nifasna, mangka jang mehna wajib ngalaksanakeun salat.
tah sakitu anu kasipatan ku genep rupa bieu jalma rek lalaki rek awe nu kasipatan ku nu genep sifat mangka eta jalma teh wajib salat gitu. Yang sadayana teh mah kancikannya sadayana ku sadayana sifat anu genep aya dina dirina wajib salat. Naon sababna? Lamun saware mah henteu model jalmana Islam tapi can baleg teu wajib salat. Jalmana Islam tos baleg ngan teu berakal gelo teu wajib salat. Jalmana Islam, jalmana baleg, jalmana berakal, tapi teu aya ceulian, teu aya panguping, teu bisa ngadenge, teu bisa ningali, teu wajib salat. Aya jalma sanajan disebatna fardu ain cenah. Salat fardu, salat wajib teh salat fardu ain. Fardu teh kewajiban, ain teh aya panonan, maksudna mah aya sirahan maksudna mah. Aya sirahan. Mun aya panon wungkul tapi teu ngadenge wajib salat. Ngadenge wungkul teu ningali wajib salat eta mah. Ngan bila mana eueuh duanana ngadenge teu bisa ningali ge teu bisa tah kakara jang kitu teu wajib salat. Naon sababna? Dua alat pikeun meunangna pengertian ilmu-ilmu nuduhkeun kana kewajiban syara. Hiji ceuli di antarana ngadenge nalika di pepatahan kadengeun kan. Kadua panon tuh dibere contoh kudu kieu ka tiri kan ku panon. Tapi uhdona panonna eueuh ceulina eueuh. Atuh moal bisa ka ciri meureunnan. Moal bisa ka ciri moal bisa kadenge rek kumaha wajib salat teh jang mainna. Mantak teu wajib salat jang jalma anu eueuh ceurian bari eueuh paningalian eta tadinya. Nu terakhirna kagena kalimana nyampe na dakwatul Islamnya. Lamun jalma teu nyampe dakwatul Islamnya sebutna jalma jahil. Jahilna dihampura lamun teu nyampe dakwatul Islam. Ayeuna mah da bisa ayeuna mah ustad loba, kiai loba ayeuna mah. Malah aya alat elektronik, aya HP, aya TV. Ayeuna pabalata. Jang jalma nu ayeuna nalika bodoh teu nyaho kana hukum eta bodona teh bodoh goer ma'zur. Bodona teu dihampura ku sara, bodona sabab barehna kedul eta mah. Sedengkeun ngaran bodoh mazur da katangan ngajelaskeun bodona jalma hiji mungkin anyar asup Islamna dihampura eta canajan ngariung jeung ulama. Kadua jalma cicing di hiji tempat anu jauh ka ulama. Mun di sorang teh mah kanu ngarti butuh waktu 2 poe 2 peuting tah sakitu. 2 poe 2 peuting eta sebutna jahilna jahil anu bodona bodoh anu ma'dzur ngaranna. Ari kitu mah ulama loba, elektronik nyampe eta bodona lain bodoh ma'dzur tapi bodona bodoh teu daek belajar. Kitunya. Terakhir nyata suci tina head, suci tina nipas. Keur head keur nipas matong salat da haram hukumna. Bila mana saat headna saat nipasna adus heula, adus head. Adus nipas sebut adus junub. Tidinya kakara ngalaksanakeun salat fardu tarupina. Atos ayeuna urang cekapeun da sakieu insyaallah kian lain waktos diteraskeun deui. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.